Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illa antal ahad shamadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan qabdali biha babarida wa taisir wa taglu biha ani babasari wa ta'sir wa takunuli biha waliyawan nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir la haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya mudah-mudahan urang kenging panang tayungan Allah Azza wa Jalla dimudahkeun urusan urang sareng dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Dina dinten ieu simkuring bade nyaritakeun tanda jalmi anu arifnya. Cek jalma anu bisa ngaji kieu cenah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallahi ta'ala sidqu fil mudiya walakiyamu bihuquqi rububiyah. Lamun cerek bahasa urang nama kieu, ciri-ciri jalmi anu arif anu diharepkeun hoyong dipasian kakuatan dina ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri jalmi anu arif eta dina ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala hayong dibere kakuatannya. Sami sareng jalmi ibadah ahli ibadah oge sami sareng jalmi anu arifnya. Ari jalmi anu arif dina ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala henteu aya anu diharepkeun salian ti hoyong dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi lain deui sareng urang ari urang mah lamun ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala hoyongna sok hayang dihampura dosa, hayang ditarima iman Islam, hayang diasupkeun ka surga jeung sajaba-jabana nyata lamun cenah model urang dina ngajaran ki ibadah. Jadi beda deui jeung jalmi anu disebut tanda-tanda jalma arif ya. Jadi ari anu bagus eta salaresna mah jalma anu arif dina ngajaran ki ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjeunna mah teu hoyong nyatana segala naon bae ge hoyong dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala doang kahoyong mah. Jadi beda deui jeung urang. Komo model urang mah kahayang dalam ibadah kadang-kadang urang mah hayang kakayaan, hayang loba duit ya. Beda deui nya. Tah mun sakitu bae dulu teh simkuring bok bae simkuring aya dina kasalahan nyuhun ke dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.